pangan urang-urang deui dina acara burat mangsi ieu di episode salajengna nyaeta episode ke-22. Mangga panten sementawis ngeunaan bagian kahiji nya kan ini kurikulum prototipe bagian kahiji urang rengsikeun wae. Mudah-mudahan ieu tiasa aya manfaat kanggo urang sarerea khususnya di bidang pendidikan lah, guru, siswa, oge kebijakan-kebijakan di gubernur ti nu sanesna. Sakitu ti simkuring pemirsa, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngehibur deui mitra damu AKTV nyanggakeun oge kareng-renganana. Mangga Pak Deni urang hiburan. Dipikir dek bolak-balik dulur, dia papaya dirasa-rasa, naliksik diri pribadi ku hati anu suci ku rasa anu rumasa. Atra jelas tur tetela pada desari gelo anu kagungan gogoda jeung cocoba lain oge urang hirup kita loheon saya gogoda jeung cocoba. Papasten hade jeung goreng urang Cimahi eta teh kagungan kurang kudu titenan dulu kudu titenan ieu bagja pisan eta jalma anu geus nyucikeun jiwana cilaka pisan eta jalma nu ngotoran jiwana dulu anu ngotoran jiwana angin jalma-jalma nu iman geuningan mah jeung anu ngimankeunana nyaeta jalma anu soleh hatena patukana hukumna Allah juragan teu unggut ku kalinduan teu geda ku kaanginan saur Padede Sarip oge pasang kahanjeuna kana sagala dawuhanana sanes kitu kita loheon nyangakeun mah sadaya.